Cek Imam Usul dari hawahu thumma yaktumu sirrahu wa yasbiru wa fi kulli umuri wa yakhsha'u. Dituliskeun eta ucapan batu pependeku anjeun eta hawa nafsu tong eleh anjeun ku masalah sakitu dan masalah jodoh mamoal katipu. Pasti pendak najan cinta tadi aku sobaran ku eta nyeri dina dada matakna ulah sok loba cacarita bahem kapaitna cinta ku nyalira. Menjodoh mah pasti namoal ka mana lobakeun ku anjeun ibadah ngadua sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi atau henteu da eta mah atos aya nu ngaturna. Dijawab ku eta pemuda faikifa yudari wal hawa qatilul fata kulli yaumin ruhu yang qati'u. Ditulis ku eta pemuda na bature kumna bisa nahan hawa nafsu lamun dina unggal poe tiap waktu hati tepegat peringat wae ka ditu ku istri pujaan hati nu katuju nah bisa nyobaran iya kangeuna lamun dina unggal waktu tiap hari iya kangen tepindah langkah pergi ruh jasad asapi sajeng diri abdi zalam yang qatil sabra katamna lisurri falaisya lahu mimna siwal mauti anta urtah papatahna. Ti Imam Usmu'i ka eta pemuda bila anjeun teu bisa nependena kana nafsu anjeun teu bisa sobarna teu bisa nahana kana cacarita nyimpen hiji rahasia rasa cinta maka henteu aya jalan kaluarna jabiti maot anu langkung saena da ari ibadah teu ari usaha mending maot daripada nalangsa ngalangok tina poe katiluna. Anjeun kaget tinggal eta pemuda nyaren dina batu nungkulkeun sirahna dipariksa teh ning atos teu bernyawa sami'na wa ata'na summa mitna fabaligu salimna illa mamkana ilwasli yamin pasan terakhirna tertulisna batu ti eta pemuda katampi jeung nurut abdi ka mama daripada ibadah usaha tara ngaji tara hirup oge jadina langsa ku sabab dibutakeun ku rasa cinta mangka maot jadi jalan kaluarna disim abdi gaduh hiji pamenta dugikeun salam cip abdi ka anjeunna ka istri nu ka abdi du puja-puja salamna intina masalam cinta ti hiji pemuda anu telaksana cinta bertepuk sebelah tangan tea akhirna sampai mati jadi jawabna bila cinta merasuk ke dalam jiwa mantep dina hate anak Adam Hawa henteu aya obat nu langkung saena jabeti teu pangceung jalmi nu